Hujan, alhamdulillah ya Allah hujan. Itu ngalacai ya nama penting. Empang kecayan. Sawah ayo nama alhamdulillah. Pararino kurang ngecek kelas. Ayo nama kurang marabela lauk, kurang sabar dicek. Alhamdulillah benar sih ayo nama ya. Jaradi ya. Aduh, kalapa nggak saya numalin deui. Kok ago teh. Coba orang hitung heula ya. Aduh, nyaan ya. Meleng mah sapoe teh ka sawah. Udah kalapa teh ya. Aduh ya, teu nu ngora teu nu kolot. Hih. Ah, perlu ditulisan sugan dina saung ya nama ya. Sugan we kabacaeun. Ku ieu ya. Ruhak. Ari ka dieu tong maling kalapa aji. Sugan kebacaan lah. Nah, saya nama kurang marabela lauk ya nama ya. Harunya tahu maneh masing aman ulah cara kalapa mus sapoe teh eueuh itu nu kolot teu nu ngora kalapa teh lauk maneh masing nepi ka gede ke dipanen lah aya mah makan siang detik we hukut mahal aya mah urang ngecek sawah hiji deui sugan aya belakan nu alaeun bari ngecek cai kotakan ya. Bisa nusuk gabus di tapi yang ngerti tadi itu panas kieu dia ampun ketenangan teh. Aya geuning ngilang nih. Tidak yakeun deh. Apa dah haus deh teh euy. Kalapa gitu euy. Kalapa heula gitu euy. Duh, sahaus itu tikor. Bae kalapa we bedog nama kumaha enggeun nginjem parang. Da kusep teu meunang wae kalah kahanaang ya. Bener-bener bogana. Da malingikeun bae darurat mah. Ayo berdebat. Saus berdebat. Berdebat. Oh, bogana nyaba euy. Sampai cengin nya bener ngalabok batok ada cing pun namun anu boga saung teu nyampakeun cai-cai acan ampun nemen ngaduk teh doraka meureun dieu aya tulisan ari ka dieu tong maling kalapa. Duh, udah bagong puguh aing ka ditek kalapa. Kalau ditulisan kieu. Nyawana ang museup can meunang dewek teh euy. Duh. Ini ngalalau katunya euy. Na empang. Malah kalapa ulah. Geus mending ngalalau mah teu ulahkeun sugan. Ngalalau kalau we ayo Sing lah. Nah, kalapa ulah aing bureskeun laukna lah meh sakaku serau segan lah. Oh lah nah hati aing minuman kan empang eta aing lah ala laukna aing kabeh lah. Dekeun wae sawang mantra deui til kirintil eta naon nu ngajentil pas dialungkeun teh kutil lauk heuk lah ngon kutil mah meureun jangut aduh tubunang upana dibeak euy kilo deh
Nah, kok wae gahang ieu teh euy lah aing. Itu kalder ngadone tulisan ulah ngalah kalapa teh da. Anu Allah ieu kalapa mah euy teh. Alhamdulillah cau geus rada lumayan ayaan sakeudeung dige. Lumayan lah panen lah. Bisa anu teh bebedas. Gua nu musik we ku aing intip. Da nemen-nemen teuing ngobrol saung aya kalapa anu ditulisan. Keun we atuh hitung-hitung sodaqoh kalapa hiji dua mah. Nemen we ieu mah. Kalapa di atas dua siji. Ah, ngusup we mah. Ieu Menang San. Kencanya tuh euy asa nyangut mah euy. Jadi sia nu sok malingan lauk di dieu teh. Urang mah da sok kalapa hungkul tara jeung lauk ieu mah kakara bubuhan. Aya tulisan di nasaung ulah ngalah kalapa. Geus we ngalah lauk, tulisan ngalah lauk. Ari sia lain bukan berarti ayeuna ulah kalapa gede ngegeun lauk, Jang. Ayang kumaha urusana jeung Amang? Keram ini mang keram. Keram we. Keram. Ka mana? Keram ieu aduh tulungan aduh. Keram. Keram we sia. Sia ka mana heuy? Ye. Aduh goblok sawah medit. Goblok budak teh ku aing mun panggil di lemur di kadek sia. Goblok budak ayeuna mah. Di pagahan teh saroropan. Nafsu aing ya.